Ibu Dini Rahma MKM. Anu dipilih hormat Ketua Pelaksana Kegiatan Ibu Adila Fauziah. Anu dipilih hormat Bapak Alif Syaibani salaku nujantan pamateri tahun ayeuna sarta hadirin nu suping di tempat ieu. Ibu sareng Bapak sarta hadirin anu berbahagia, puji sinaran syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa. Sabab rahmat taufik sareng hidayahna urang tiasa kembal di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tihilap ka kulawargana, sobatna oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaran mana. Amin ya rabbal alamin. Khususna dina dinten Kamis kaping 12 November 2018 urang tiasa suping dina kagiatan ngelin dinten kesehatan sarta HUT PKMI Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Barat ke-14 nu temana gizi kulawarga. Simkuring bade nyebatkeun rungkuyan acara anu bade dilaksanakeun. Nu kahiji aya bubuka, kadua sambutan, katilu doa, kaopat pamotongan tumpeng, kalima pangisi materi, genep door prize, katujuh panutup. Hadirin urang mimitian acara dinten ieu kulaporan di Ketua Pelaksana. Mangga Ibu Adila tempat sareng mangtosna di haturanan. Hatur nuhun ka Ibu Adila salaku Ketua Pelaksana ku sambutan sareng laporanana. Sambutan anu salajengna bakal didudikeun ku Ketua Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia Ibu Dini mangga tempat sareng mangtosna di haturanan. Hatur nuhun ka Ibu Dini salaku Ketua PKMI nu tos ngadugikeun sambutanana. Minangka babasan ngaduana dipimpin ku Ibu Nafisya. Mangga tempat sareng waktosna di haturanan. Hatur nuhun Ibu Nafisya, Ibu sarta Bapak anu dipika hormat minangka lambang manggiling dinten tepang tahun PKMI ke-14 ditandaan kalawan pemotongan tumpeng. Mangga di haturanan Ibu Dini salaku Ketua PKMI Pusat sareng Ketua Pelaksana Ibu Adila. Hartos tumpeng ngabogaan wangun kerucut nyimbolkeun harapan supados tingkat kehidupan jalmi bagi luhur bagi sejahtera. Sekali deui keprokan nu rame kanggo urang sadaya. Hadirin sadaya, nu salajengna hayu urang simak sareng urang dangukeun materi anu bade ditepikeun ku Bapak Alif anu temana mitos-mitos gizi. Sahiji tema anu kacidasayana kanggo ditutupkeun sasarengan. Mangga Bapak Alif tempat sareng waktosna di haturanan. Hatur nuhun ka Bapak Alif. Mugi-mugi materi nu didugikeun ku Bapak jadi manfaat kanggo urang sadaya. Acara anu salajengna nyaeta acara nu diantos-antos, nyaeta pamasihan door prize. Mangga di haturanan kapayun Ibu Dini sareng Ibu Adila kanggo ngundi nomor undian. Wilujeng ka para pengunjung, mugi-mugi janten manfaat. Amin. Ibu sarta Bapak anu dipika hormat, ayeuna tos dugi ka pamungkas acara. Rupina sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun ka rerencangan panitia anu parantos ngabantosan dina sagala rupi hak pikeun ngalancarkeun acara ieu. Oge hatur nuhun ka pangisi acara. Hapunten bilih aya anu kirang merenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.